Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna PJJ Bahasa Sunda pertemuan ka-4 ngeunaan makna konotatif sareng makna denotatif. Nah, setacan kana materi ditinggal heula. Di dieu aya 2 kalimat. Anu kahiji kalimatna caang ati ari Persib juara teh. Nah, di dieu kalimat kaduana nyaeta kurang caang lampu teh da ukur 5 watt. Nah, kurang tinggal penjelasanna. Sekali deui nya diperhatikeun. Anu kahiji caang ati ari Persib juara teh. Anu kadua kurang caang lampu teh da ukur 5 watt. Kurang tinggal penjelasanna. Nah, dina kalimat di luhur aya kecap caang. Anu kahiji memang caangna caang ati. Anu kalimat kedua tadi caangna caang lampu. Nah, di dia kecapna sami-sami kecap caang tapi ngandung harti anu beda. Nah, kurang bedar, kurang pedar. Nu kahiji caang ati ari Persib juara teh. Nah, anu kadua tadi kurang caang lampu teh da ukur 5 watt. Nah, penjelasanna caang ati anu di kalimat kahiji hartosna ngandung harti suka bunga. Jadi bahagia. Nah, tapi lamun kalimat kedua caang lampu di dieu caangna teu poek. Nah, bedana berarti lamun anu kalimat kahiji mah mangrupakeun makna konotatif nyaeta ngandung harti injeuman. Kalimat kedua nyaeta makna denotatif atanapi makna sebenarnya. Bahasa Sundana namina harti saujratna ya, harti sebenarnya gitu. Cara ngapalkeunna di dieu kan makna konotatif sareng makna denotatif sok pahili. Nah, ibu mah cara ngapalkeunna upami di dieu aya ka kan ngabentenkeun teh di dieu nya konotatif denotatif. Lamun ka berarti kiasan. Kiasan itu adalah palsu ya, bukan sebenarnya. Jadi injeuman. Nah, denotatif berarti sabalikna nyaeta sabenerna saujratna. Tah kitu materi dinten ayeuna. Ayeuna urang tinggal di Google Classroom. Materi aya sababaraha hiji latihan soal anu ku urang bade didiskusikeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.